dua tilu opat hiji dua tilu opat 5 genep 7 8 salapan 5 genep 7 8 salapan 5 genep 7 8 salapan angka kahirupan teh tepi ka salapan angka kahirupan teh mun salapan sabab geus ka 10 nama lain nu urang sebab 10 lain nu tapi ngahiji jeung nu bogana tapi ngahiji jeung nu bogana salapan teh jadi ka 10 ai 10 teh hiji tambah 0 ari hiji tambah 0 teh hiji keneh hiji keneh yen puasa nu sajati mah teu di aku ku dirina sabab eta puasa nu gustina teu di aku laparna teu di aku waregna teu di aku salatna teu di aku tarawehna teu di aku subuhna kabeh nu di aku nu ditinggalikeun nu ditemongkeun teu nyaho kuring we kan itu nyarita urang nyaritakeun we oke gampang eta kitek euy ini kabita aing nah bejaan hei anu di aku keneh mah anu hiji dua tilu opat 5 genep 7 tepi ka 8 eta mah diaraku keneh oh hayang katingali hayang katangar hayang katongton hayang kapuji lamun geus kasalapanna mah geus eueuh nu di aku geus eueuh nu hayang kapuji sabab puji kagungan Gusti katangar kagungan nu kawasa kabeh ge manusia mah teu ngaboga-boga tong boro ibadah nalah nyawa ge teu boga ibadahna ge pan karek sugan urang terus hari ibadah orang teh karek sugan ditarimana insyaallah karek sugan geus yakin puasana diterima ku Gusti insyaallah oh insyaallah karek sugan mohon yakin salatna diterima insyaallah yakin amal hadena diterima yakin aya keneh sok hayang dipuji batur aya keneh sok hayang dipuji batur aya keneh di nu hate sok hayang dipuji batur aya di nu hate sok hayang dipuji batur geuningan sakala dipake mun dipuji mah eta tenang heuh ieu mah heureuikeun bae tenang we tenang beri kesan saha jenengan ibu teh Mama Yohan aduh Mama Yohan aduh sugan teh Mama Lohan di mana